Studi PGSD semester 3. Nu dipika hormat dosen pengampu mata kuliah bahasa daerah nyaeta Ibu Yeni Sulaiman MPD. Langkung teu payun sumangga urang panjatkeun puja sareng puji ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rahmat, taufik, hidayah sareng inayahnya ka urang sadaya. Muhun abdi di dieu pikeun nepikeun biantara kuring nu judulna kematian atau maut. Tangtu we urang merhatikeun kenyataan hirup di sabunderan urang. Tangtu bakalan manggihan rupa-rupa hal, kaasup kasenangan jeung kasenangan dunia nu ngan sementara. Nu ngabalukarkeun loba umat Islam lalai ka Gusti Nu Maha Suci. Jeung maranehna ngan ngalaworakeun kana kanikmatan dunia. Bari mohokeun ka Allah Subhanahu wa taala. Maranehna ngan nandingkeun keindahan dunia pikeun ngahontal naon nu dipikahayang nepi ka maranehna ngan teu kedah terang mana anu leres sareng anu salah. Allah berfirman Surat An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Nah, artinya di mana wae anjeun maut bakalan datang ka anjeun sanajan anjeun dina benteng kuat. Sakitu anu tiasa didugikeun kirang langkung hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.